Kamari Gusti Allah geus ngajelaskeun sing hade ulah aya dedeh-dedehan jeung asih-asihan. Larangan keras antara mukminin jeung kafirin. Aya larangan ulah nyieun pamimpin ti golongan Yahudi jeung Nasrani. Ulah bersama sakali. Ieu teh terus berjalan sampai yaumul qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai jelema nu ariman di Indonesia khususnya kiwari, la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Ulah rek ngajaradikeun Yahudi jeung Nasrani sebagai wali-wali, sebagai pemimpin-pemimpin, pengurus-pengurus. Ulah sama sekali. Nyana mah ba'duhum auliya'u ba'd. Sebahagian Yahudi jeung Nasrani eta dedeh-dedehan asih-asihan. Aya persekongkolan lantaran nyana sarua dina pada kupurna. Geus Yahudi jeung Nasrani mah memang ngahaja nyana teh deuk ngahancurkeun Islam. Tiba heula terus datang ka kuar. Huhahehe ge tetep deuk ngahancurkeun Islam. Di zaman Kangjeng Nabi diutus datang ka kuari terus berusaha dibeakeun Islam. Tapi kersading Gusti masih keneh boro-boro diurang di Amerika nage Islam teh aya. Di Inggris Islam malah beki kuat ayeuna. Di Jerman Islam aya, di Prancis malah keur masjid ayeuna di Prancis. Ye hese dileungitkeun moal bisa tuh terus bae agama ke geus tereh jasa ka kiamat kakara. Geus pasantren kos kieu aya ge bangsa pesantren-pesantren anu ngan sakadar ngaran pesantren unggul di jero nama nu lain ngaji. Geus kabawa arahna ka liberal ka ditu. Geus kabawa ka kapitalis ka ditu. Eta kakarak terjadi kiamat. Kuari mah paling kacau-kacau bae. Kacau mah pasti jasa. Tapi masih kene aya nu handal, aya nu kene nu handle, aya kene anu gagah. Urang mun ngadenge Osama bae ge masih kene alhamdulillahirabbil. Urang ngadenge kitu Saddam Hussein. Udang dunia kabeh alhamdulillahirabbil alamin. Kuari lumayan, lain lumayan. Najed ge sakitu ge lumayan walaupun diisukeun aya persekongkolan tapi tetap gerak-gerakna masih kene masih kene hebat, masih kene luar biasa. Nah iyalah dunia Islam kuari keur dibombardir. Geus teu nyaho